Jamur tadi teti warung crispy wae bosen suiran heula dek dijen bala-bala di tariguan nya meng mui yang di tariguan dek cicing ampun nya sakedik jamur nama jadi tariguna ge ngan 3 sendok we acep teu aya di teu nenena terus ngabala-bala engkol ngabala-bala jamur mah teu kudu di bawang daunan sawe bumbu nama royko jeung pedes teruskeun we si jamurna ari teu dipedesan sok sieun bau manehna alah katel atuh eta mah katel urut daging iya mah kurang minyak kuduna tadi teh cingemplang minyakna kurang garing sakieu mah atuh tadi teh digoreng deui we cenah garing roykoan deui jeung dibon cabean supaya enak ieu teh enak teh guys engke kabita mui engke daging na kumaha nya mun garing ka jaro-jarona ieu oge teu pati garing enak ngan kudu haneut-haneut nuangna tos tiis mah lapur bala wae engkol bosen hambur minyak hungkul we nyedot crispy nyedot di bala-bala komo